tepang munggaran duh di pasimpangan tepung deui harita manggung rayagung. Waktu di mana itu Kang Tata? Kapan di nu gedung? Mundut lagu diserat na amplop biru. Kumaha implik-implikna? Implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka serat biru kanggo abdi. Jentrena mah mikarep ka ieu diri. Hayang seri jero ati rarasaan ngora deui. Pan uningan abdi mah geus rumah tangga. Tepung katilu di Indramayu. Amprah teu dihajar sarua boga dulur di ditu. Ian eta mah. Leuwih bebas manehna wani ngarayu. Ngan implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka gara-gara amplop biru. Unggal poe kakar kita ramamai. Diwaleran seratna memang terpardu. Teu diwaleran sieun manehna Yang tangtos penuh. duh istighfar abdi teh geus anak incu. Sinen aya gatengiman seni jadi kesempitan. Lunturna komara seni diwawajit ku sorangan. Gusti seni tradisi yang angka seni pribadi. Nedeket seni mangora yujung-jung seni kisunda. Seni kisunda kang tuloba kokodana. Ngan kumaha seni mana rengkak pola jeung sifatna. Seni di bawangan surut sinden jeung jaga bangkrut. Seni urang ilang musna indaka bakal mekar. Paria Tepang munggaran duh di jalan jurang. Tepung deui cerita manggung rayagung. Mundut lagu diserat na amplop biru. Implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka serat biru kanggo abdi. Jentena mah mikarep ka ieu diri. Hayang seru jero ati rarasaan asa ngora deui. Pan uningan abdi mah geus rumah tangga. Tepung katilu duh di Indramayu. Amprah teu dihajar sarua boga dulur di ditu. Leuwih bebas manehna wani ngarayu. Kumaha implik-implik Dan implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka gara-gara amplop biru. Unggal poe
aya na amplop biru